warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng abdi Asep Rampok dina acara Baba Talk Show. Ayeuna bade ngawawancara dua tamu nyaeta di sebelah kanan abdi tos aya Ujang Tompel sareng di Odah. Dina acara ayeuna nyaeta ngabahas tentang corona anu nuju marak di masyarakat ayeuna. Sehat Pak Ujang? Ya, mata kadang ge sehat, Ujang ada di nyaman. Alhamdulillah. Di Odah kumaha sehat? Alhamdulillah ini lagi nyeri petualangan. Nyeri petualangan naon eta busung lapar atau naon terus teh? Itu iya, aya anakan. Oh, sabaraha bulan eta di Odah? Aya pengen acan ngalih Pak ya 3 tahun mah. 3 tahun lala teuing kan. Depan uang keluar Pak. Pada jolok lonjang jadi. Oh, lockdown. Ya, Jadi keluar ditahan. Gitu ya. Aku iya dicolok tar gitu tadi jalan-jalan. Kurang ngobrol we mah nyantai wae nya. Nyantai wae. lah. Ayeuna ka Pak Ujang heula. Pak Ujang sare dinten naon da mah? Abi mah tani we gitu. Tani. Kebun. Kebon. Ngelak naon ayeuna? Enak. Nanti di engkol. Engkol. Menuju saya di pasar. Engkol. Awon sih, enak mah gara-gara corona jadi sesak pemasaran teh. Oh, hese nya ayeuna makanan ekonomi ge ngaruhnya. Ngaruh pisan aduh. Hujan kincin hese ya ayeuna. Tah, ente corona keur marak Pak Ujang. Tah, ayeuna dampakna naon ieu ka Pak Ujang tina ayeuna corona ieu? Ya, perkawis pertaniannya sesak bangsa Mesir obat geura obat-obatan kanggo ieu teh nanti gemuk nu karari teh. Ayeuna ada apotek moal aya tuh aya tramadol nu karari itu geura itu di apotek mah. Itu moal aya kang kita nih mah nya. Tramadol, Karmodol gitu nya, hese nya. Hese nama. Hese. Tuh, berdak hese emang ku gara-gara corona teh. Tah, Kalau baru mau komik, komik aya nu nya. Duh, ampun balangu pisan budak. Tah, ayeuna biodah. Sari dinten naon biodah? Abi mah nyapukeun eta we, nyapukeun di kuburan. Nyapukeun naon di kuburan? Biasa we runtah bar itu. Oh, ibu rumah tangga berarti nya sari dinten di bumi berarti nya nyisihan acuk, nyisihan nu araya we kitu diseuseul kitu nya. Ya, kadang-kadang abi mah naonnya seuseul Pak. Seuseul. Nah, wae tanu sok diseuseul teh. Ieu sih ieu. Goblok. Seuseul. Salah kita gitu ya. Enggak ieu kan goreng satu. Beungeut seuseul tah biodah cenah diseuseul beungeut tah. Kita ngomong hidungnya ieu. Eta sok tagi gideung kumaha sok. Ieu sulung sekolah. Sekolah teh badegong ieu mah. Tah biodah ayeuna kan kerusum corona ieu. Kumaha dampakna keur ka biodah ayeuna atau hese keluar atau kumaha gitu dampakna kumaha ayeuna? Ari euceul mah kieu dampak namanya beuteung baru dampak udah sieu ngangko deh kieu bener Ngangko deh enggak peuting beureun nya gara-gara lockdown teh. lebih bingung atuh diulahkeun da pamali gitu Ibadah itu sok kancuna. daik teh daik Jadi resepna nangkon beureun si ieu mah nya si Mang Ujang mah nya. cenah teh ka dieu hese kitu hese ingin anak mau bisa bayalah Ari sugan teh busung lapar eta tadi melendung teh. ini Ya ditahan-tahan. tuh tinggal itu Naon Tuh kis ngajoran mah. udah kaguguran gitu nya. Bisa kitu euy halus. Baik kalau mereka ieu mah dicolok deui ku ieu nanya tuh ngari uang. tuh iya anak mana anak kucing Urang aneh gitu. paling beutik ya kadang gitu bentuknya keluar gituan nah kita yang buntutan Tah, ayeuna kan nuju lockdown ya ayeuna teh, Mujang biodah nuju lockdown. Setuju teu ku ayeuna lockdown ayeuna ti pemerintah ayeuna cek pemerintah teh cicing di bumi ulah ka mana ulah keluar kudu lockdown. Setuju teu kira-kira? Setuju ngan setuju teh ongkon eta lockdown tapi nanti bantuan ke teh hese telat wae gitu. Kalau mah budak we. ayah kemarin ngirim ka dieu Naon? ya beas tilu siki sedikit tuh Atuh mah ge warga ci. sarimi sapotong Naon deui? minyak mengingat sayur minyak tanah Minyak tanah cenah.
palingan tuh iya teh gede-gede kan ngebrukan kieu. Oh, jika na melendung teh lain ku ieu ku minyak tanah meureun. Sigana burukanya Dina minyak tanah. Kalau aku cerliunan kumaha berarti. Teh seueul gitu. Setuju, berarti itu kurang setuju kan lockdown teh. Setuju kenal pronama tapi cara mensejahterakan rakyatnya gitu Oh, jadi intinya tidak sesuai lah, tidak sesuai gitu. Oh, jadi inti nama ku ayana lockdown ti pemerintah teh setuju cenah berdak. Ngan kumasana si rakyat teh kudu kajamin ku pemerintah gitu ayeuna tina kadaharanana, tina kebutuhanana kudu kajamin tah gitu. Ya, nah, si bapak ieu mah cukup tuh biasa kilo mah. Nah, biasanya berapa kilo gitu? Si mah sekali nyangu 2 truk. Dia pakai kamera itu 2 truk teh. Gila. Awak kita gede-gede. Aneh bapak oge tak dibawa ke kebun sok. Dari sorangan dan lain mah kaki. Dengan nama itu aja dia mah. Karena menjeng ulam di kebun ge ngalah. Hai mantumis beurit. Ais kucing. Tambah bari. Batu apa es lele nya. Lagi boga duit atuh nu aya di Ieu pencitan. sang nongku hamun si mah. Hamun eta teh. Masa poe 2 truk. Mata kieu si dede bayi teh kieu teh kaurus atuh. Karunya mau ka dikeluarkeun aya sapa Kamu ke mun geus lahir rek nyusu tuh beak susu ge eueuhan kieu atuh bek Teu dikenyang. minta kempes bioda. Susu teh beak kusaha eta? aing kempes ieu disikalieukeun. Oh, si katukangkeun. Dekat tukangkeun si lepas sok napok di tukang nyusu teh ya kitu. Di kenyataan di tukang. Ieu dia kalah. Ayeuna kan maju karena puasa ye, Mujang ya. Mujang ayeuna maju ka puasa, kumaha lancar puasa. Alhamdulillah di imah mah lancar yang di kebun mah gitu. Aya selumputan, aya cai keran atau Ya kapan astagfirullahaladzim keceplosan. datang ka imah gitu lulus. Aing mah nyangu kayaknya mah. Bae we da aya ulam di kebun. Ari bioda lancar puasa, bioda. Atuh lancar kan ieu karunya teh budak. Budaknya. Alasan budak. Budak teh 2, hiji mah kedigadekeun. Digadekeun sama lagi digadekeun. Terus tengahnya kembali teh. Naon kayak geus Iya sama hina beasnya kembali kayaknya mah. Geus corona mudik gitu terus deui. Khawatir budak digadekeun nih, aduh. Parah imah digadekeun tidak mung lebar imah mah teu boga deui jadi budak. Budak ieu kan ieu deui bari budak mah. Budak ngese ieu. Bisanya eta teh digadekeun teh bisa. Henteu. Kalau nyamannya. Bisa digadekeun masalah kongkorongan naon deui kemarin teh antingnya. Kumaha dijual eta Da jeung budakna maksudnya. Jual jeung budakna. Ai mana sok Lumayan ginjal 200 juta tuh jantung. ulah eta mah. Jual ginjal. Tah, ayeuna kan puasa ayeuna mah beda ye jeung tahun-tahun kamari. Ya beda bening budak mah tiba lagi. Sok gede wae Mujang. Kalah aya resi ieu wawancara teh. Garampoknya. Tuh mata kali ieu teh kieu mah ieu teh kena gebuk itu. Panan ngaran aing ngasep rampok syariat teh. Wah tapi emang ngarampokin informasi lah. Ngarampok informasi intina mah. Salah. Ayeuna nu keur marak nyata corona di ngarampok informasina ti Mang Ujang kinti bioda. Udah si galu dinuti pemerintah dikeluarkeun anu di penjara teh datang keluar. Tah eta bener tah. Marane setuju teu bioda jeung Mang Ujang. Ayeuna bangsa narapidana dikalencarkeun ku gara-garana aya corona. Henteu teh satuju. Nah, ada setuju. Eta geus puguh bangsa terus puguh segala jahat dikeluarkeun ayeuna nu ngariung-riung kitu Dibubarkeunnya. dibubarkeun aya nu iman. penyarakeun. Sarua jeung bohong Kalau lockdownnya nyawa ayeuna sok ayeuna tinggalina begal loba deui. hayam di kamarinya Pak di imah jeung manu PH. Oh, Dipasakan ku didinya ada kurang tidak bere duit. Ada tuh. Ai sebenarnya kemarin kayak mete. Urang di Maling tuh boga imah sarangan. luar mana itu aing di pasar. Ari ayeuna mau bilang setuju tuh kira-kira. Lamun misalnya narapidana dikalencarkeun ya. Henteu eta da narapidana mah kan geus bubu cicing di jero mah nya moal mungkin ngomong virus lah. Eta mah intina mah geus boga mau ngare nyatu lah ngirit duit meureun.
Aya anu usaha di rerenkeun ulah nya ratu kumaha ieu dibalik. Jadi intina teu kurang setuju nya. Nya jadi teu aman lah hariwang ini tan sok. Penting subuh kamu mau nganterkeun sayur-sayuran kan nyubuh. Heeh. Begal ngabegal kumaha sok eta solusina. Bener oge sih. Ayeuna keur marah pisan begalnya di mana kamari cenah dina berita teh aya nu saimah dibacok eta. Nya eta Dibacok. Terus begal ayeuna di mana-mana. Tah kade ka barudak bisi anu aya nu jalan naon bisa anu keluar di tengah peuting kade we sing hati-hati keur loba begal ayeuna mah. Cenah pajar baulana begal. Ieu tompel. Kita jadi digebugan ya teh. Oh gara-gara digebugan eta. Nya eta. Ieu sih mah geunteun atuh ka kieu. Cik mah yang gila. Ini kamera tuh. Itu gara-gara nulungan apa ieu teh jadi kieu gitu. Obat yang disobatnya alhamdulillah juaranya. Tinggal ieu tato nasi mah. Kemari permanen tuh. kemari Kieu ieu kos tangan ge. tatona arwana. Ada Mah ini mah kucing. Kucing. Kemari Gara-gara corona, bisa anu pada dahar. ada Sugande itu tapak burik. kemari dia tato arwana gua halus kemari gagah si bapak. Kemari tinggal itu Kucing di bawah. Eta dibere parah jadi we kena tato aya wong tahu aing mah tuh. Kalau si ujang mah dia tato maunya. Bolana ieu mau ieu teh. Ada ayeuna. Itu tebel gitu hiji. Ada ayeuna. Leuweul ayeuna. Nah kemana? Teuing kemana? Mana teh? Cing, aya keneh teh Pak. Tah aya anu mah tompel unggul Kan tah. semberungkut gitu nya. Nih, Geus kolot, leungit jadi leungit. Kan kulit itu ngariut gitu. Jadi leungit. Inu kieu teh jadi kieu matanya. Main usum coronanya. Ieu muyuh kieu tah. Ke asal-asalnya corona ieu. Ari mujeng teh apa corona naon? Corona bapak. Nah, corona teh. Corona ieu mah. Nya naon corona teh? Apa teh corona? Nya henteu mah datang ka dieu ge kan meh apal atuh. Ayeuna malah ada imah yang si bapak mah. Tawaran pernah. APG-nya teu boga. Tak anu penting cek batur gitu ah ngiluan aya mah. Tak apa Kajian salah benar corona. itu. Naon Pak corona teh? Corona? Teuing urang itu apa? Mata kelayangan ieu ge nanya kamararan teh. Mae teh acara teh nya. Aya ge korodol. Corona. Corona bapak kudu ku podol aya ge eta. Kayak ngajang tunu. Biasa bawa jam seorang mah. Biasa nama sekedap deui pergi bade sahur. Kayak gue si bapak bobo da orea mah sok noelan gitu. Noelan teh naon ngajakan naon teh. Biasa we. Sama teh orea. Nah, terus Korea mah teu meunang Korea mah tuh geus jadi pamajikan. Itu udah geus jadi ieu karunya. Ieu tinggal geus 2 tahun diantep we. Keluar. Rek nyeri-nyeri tutupan gitu. Cuman kunaon? Hah? Ngomong ada ngecoet. Tutupan gitu coy. Ya karunya kan ulah keluar sana lockdown. Kumaha teh sokan gitu coy. Kewe geus ngadaguan. Nya urang ayeuna hese sok ene kasupkeun kieu naon mun ditutupan ku coet. Itu mending aya. Tah ayeuna ujang. Ayeuna kan keur puasa ieu. Nya corona nya keur puasanya. Nya teu meunang keluar. Ayeuna kegiatan ujang naon atuh selain ti ngebon? Ngebon. Selain ti ngebon kan ayeuna ngebon ge meureun teu bisa teu meunang keluar. Ayeuna naon kegiatan? Ayeuna nyebar si emak atuh. Nyebor sigma. Nya. Make naon eta nyeborna? Make naon? Aya we atuh eta mah nya rahasia. Ayeuna kegiatan mana naon mah? Mak nya nonggeng we unggul unggal poe teh geus penting nonggeng we lain masak mah. Geus nongeng di talapung urang nya. Udah dijakeun ke Atuh bae meh harapan udah mulai jadi hara yang kawin. Nah, semua. Tah ayeuna terakhir. Pesan-pesanna jeung barudak sok pesan-pesanna ayeuna kan ayeuna ke corona. Terus ayeuna maju ka puasa, ayeuna geus 2 poe puasa ieu. Sok pesan-pesanna mahalanya ke pesan barudak geus sok maheula atuh ayeuna, maheula. barudak Pesan-pesan. mama pesen seblak. Goblok. Pesen Kalau dulu kali kumaha si emak atuh nyarakeun bisa. pesen urang Iya mah pesen seblak. nasihat ieu mah pepatah. Oh, kurang kita. Kemana? Kurang hayang Urang seblak. ge hayang seblak mah tetep boleh seblak.
Cigol. Mama ke lah, ieu mah pesen-pesen nasihat yang barudak nu keur aya di rumah masing-masing ya. Nasihatna ayeuna keur aya corona kan menuju ka puasa. Pesan-pesan aja yang barudak sok naon pesan-pesan. Pokoknya barudak Nasihatna lah. ku ayeuna mah nuturkeun pamarentah lah. Cari cing mah jaga kesehatan masing-masing pokoknya mah eta we. Da penyakit mah lain ku corona unggul loba lah penyakit. Nu penting ayeuna sing sarehat we. Ya Pak, Sing sarehat, kitu sakit wae mah. atau sekitu. Oke, Kanggo Mang Odah, Bi Odah. Ayeuna kanggo Mang Ujang. Ya, Pesan-pesanna. kieunya beurek Ujang mah. Sama satu ngomong gila. Tidak bapak tinggi sekolah atuh mah. Itu kedua langsung aya Sok, Ulang, Mang Ujang. sok. Itu geus rek ditutup, sok. Keur atuh kalem mah ka mana imsak ke acan. Sok, pesan-pesanna. Nya intina mah lah siga si emak ulah arulin cicing di imah lah. Bantuan kolot angguran nu bersih naon lain hardolin. Bener. Modal ulin. Lamun ngahasilkeun mah. Tah, eta dengin Ayeuna mah mah. anu keur gawe nya semangat lah. Ulah ngeluh pokona mah nu keur boga gawe, anu teu boga gawe nya wayahna we sing sabar ayeuna mah nurut ka pamarentahnya. Tah, eta barudak pesanna. Sakitu, Mang Ujang, aya deui. Aya deui. Naon Ayeuna pesanna? mah lah jaga kesehatan, sing bersih, ulah jarorok. Pokona mah ibadah sing ditolong ngadoa lah mudah-mudahan Ya. corona ieu sing enggal-enggal ditebihkeun lah di Nah. bumi ieu. Bener pisan Mang Ujang, bener pisan komoena maju rek ka puasanya, maju Ya. ka Ramadannya. Nya dah yang lebaran beureun yang meuli baju Bener. Apalah. Sakitu Mang Ujang. Nya sakitu wae. Nah, sakitu wae meureun wawancara ti Mang Ujang sareng Bi Odah. Kelak. Urang Bi Odah. Mah, bener mah. Urang Di mana ya? Sare naon? Sare naon? Dalila. Ih, ngacai dia nyerahkeun. Lila sebentar di mana aya di Si emak kalah sare nyerahkeun bisa dibawa ka dieu teh. turun dulu. Ayeuna mah sakitu wae meureun wawancara ti Mang Ujang jeung ti Bi Odah ditutup wae ku wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.